Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngapantun jajara carios mustika careuh bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana wae hayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarekeun sagala rupina tong hilap dirojong, ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu kolong tingkana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumatrasna ieu carita mustika careuh bodas. Sok kaparayun sadayana. Sedengkeun areneng Salma anu jadi sasarana mah caturkeun basa keur jongjon gogoleran di kamarna ngaranepan kajadian anu aneh. Ting kunaon hatena teh bet aya rasa kaduhung. Hanjaka cenah geus nampik santana. Aku aing teh peti tampik. Anjaka. Kapan Kang Santana teh menak ti Sumedang anu sakitu gagah jeung kasepna. Sakitu bageurna. Tapi atuh aing teh bet milih Kang Jamal. Najan nya hate mah bogoh ka Kang Jamal. Tapi kapan acan karuhan ngajadi, ambu jeung ama teh pasti moal doa. Sedengkeun ari ka Kang Santana mah anu geus jelas-jelas, ambu jeung ama geus sakitu doana. Jadi moal aya harangan harungan. Nya aing teh bet bodoh atuh. Kepada hari rasa-rasa mah dipikir-pikir. Perasaan Kakang Jamal mah masih kena bisa dipupus. Lamun aing nyobaan muka hati Kakang Santana. Nya bener. Kitu kayaan Neng Salma anu hate jeung pikiran teh ngadadak robah. Bekirilah sapoe dua poe malahan manggeus kayakan 4 poe nama beuki maceu. Santana bet kapikiran wae ngalangkang dina ingetan, nembongan dina impian, melitkan ati sasaleket kana hate. Ka Santana teh anu tadina mah eueuh rasa atau perasaan naon-naon ngadadak jadi malik suka. Sedengkeun ari ka si Jamal anu tadina teh aya perasaan, ayeuna mah ngadadak ngewa ngadadak ceuceup ting kunaon cenah. Da eta we lamun parang Neng Salma karohangan tukang pasang rok jeung si Jamal, sok rajin Neng Salma teh sok ngabalieur, miceun beungeut we. Jeung deui jika nu embung papanggih jeung si Jamal teh kocapkeun Neng Salma anu geus robah hate jeung pikiranana. Wae eta teh keur ngariung we jeung inung bapana nyaritakeun kaayaan hatena mun ceuk bahasa ieu mah keur curhat we ka Gan Otang jeung Ambu Sari teh. Ambu, iraha nyakeun kituna Kang Santana teh sumping deui ka dieu. Bet nanyakeun deui Den Santana nya duka teuing atuh Nyai. Kapan geus ditampik pasti nyeri hate. Asa pamohalan ada cek ambu mah lamun datang deui ka dieu teh. Karunya atuh ambunya. Tangtos Den Santana teh bakal nyeri hate. Anjaka atuh beti tampiknya ambu. Gan Otang jeung Ambu Sari teh katempo mani kerung. Toloho kaget we hanteu ngarti ku kayaan nu jadi anakna. Atuh cenah kakara ayeuna bet aya rasa kaduhung geus nampik Raden Santana. Kumaha Nyai Hanjaka? Hanjaka geus ditampiknya. Nuhun ambu. Hanjaka, Raden Santana teh beuti tampi ku abdi. Sok padahal lamun ditampi mah nya panginten abdi teh moal Hanjaka, moal kaduhung. Margi ana dipikir-pikir mah pamengget anu janten pilihan abdi teh tak cantang tos tiasa ngabagjakeun abdi, tak cantang tos didoaanku abah sareng ambu. Tapi ari Den Santana mah tang tos kapan bakal kenging pangrojong ti ama sareng ambu.
Moal aya harangan harungan tah kitu ama ambu. Ambuing kitu horeng teh Salma. Anak itu mah tuh nya lebar hanjaka teuing. Ambi rumaos ama tos gagabah. Mawa karep sorangan ukur dumasarkan perasaan. Sok padahal ama sareng ambu teh kapantos gaduh pilihan nyaeta Kang Santana. Anu satangtos ama sareng ambu malangkung uninga kanggo kasayan abdi, kanggo kabagjahan abdi. Kang Santana langkung payus jeung pantes. Tah kitu ari kaduhung teh tarati heula. Ari ayeuna geus ditampik. Kakara daek. Nah, ari maneh atuh kumaha ari geus kieu. Cantang tuh bakal datang deui ka dieu eta Den Santana teh. Kangaranna lalaki nu geus nyeri hate. Kumaha atuh ambunya? Abi teh emut bae ka Kang Santana. Mugi awe Santana teh aya sumping di ka dieu ambu. Anya mudah-mudahan we atuh. Tapi nya ari geus nyeri hate mah geus karasa ditampi ku nyai boa-boa. Eta Den Santana teh neangan awe sejen. Kangaranan menak di Sumedang. Loba piliheun pastina oge. Kapan ari biasana nyeri hate ku awewe kudu ka awewe deui. Pasti eta Den Santana teh bakal neangan deui anu leuwih herang leuwih mencrang. Tibatan si nyai. Komo di dayeuh mah meureunnan pasti bakal loba. Kumaha atuh ambunya? Abi teh aduh puguh ge. Nah atuh beuti tampik sagala rupi. Nu matak nu mawi kudu ngaguguk anu jadi kolot. Dari kolot mah moal aya nu ngusrukeun moal arek nyilakakeun. Tah kapan karasa ayeuna hanjakalna kaduhungna. Kumaha ari eta lalaki anu jadi pilihan nyai teh? Geus we atuh ari geus boga pilihan mah. Sok gerab-gerab bawa ka dieu. Moal ambu geuleuh abi mah. Geuleuh. Gara-gara lalaki eta tah. Abi teh jaten kalengitan Den Santana. Jadi kieu geuning ieu teh. Kumaha atuh ari geus kieu amu? Nya akang dasar si Salma mah da kitu geuning. Ari geus ditampik. Ayeuna hanjakalna. Ari geus kieu mah nya duka teh teuing kumaha jadina. Kangaranan urang ge kapan piraku ari kudu kaitu mah nyusul-nyusul eta Raden Santana. Taya lepatna atuh ambu. Ama kedah angkat ka itu. Nya wartosan Den Santana teh abdi kitu kersa. Abdi kersa ditikah. Kumaha atuh ari geus kieu? Nya meureun kapaksa kudu diteang we ka itu. Teang we atuh ku akang. Nya kapaksa we meureun kudu diteang ka itu. Dasar anak-anakan. Ari ayeuna jiga anu kaduhung malahan mamaksa ka kolot teh sinaneang sagala rupa. Nya ari kaduhung nganterati heula nya akang sok pandeuri. Tah kitu. Ari kaduhung mah sok paneuri. Ari kaduhung ti heula mah saupama lempang. Bebarengan jeung domba terus urang ti heula. Geus aya di hareupeun domba urang disuruduk bujur. Eta anu kaduhung ti heula mah. Nya kaduhung ti heula mah kitu. Kira-kirana atuh akang teh arek indit ka dayeuh. Nya eta bejaan Den Santana bisi kaburu ieu yeuh. Bisi geus kaburu nangtukeun pilihan ka awe anu sejen. Kapan lebar jeung deui anak urang teh bisi kagegeringan tuh tinggal itu. Nah jika budak kalakuana teh. Nya amah atuh enggal enggal ka itu susulan Den Santana. Enggal bilih kabujang Den Santana teh milih istri anu sejen. Kumaha abdi atuh amah? Nya heug atuh ari kitu makeun. Ku ama bakal teang ka itu. Nya kudu susulan we ta Den Santana teh. Nya bade iraha atuh ama. Saya nama ayeuna we ayeuna. Kapan ieu teh acan siang-siang teuing. Ulah diisukeun ulah digetokeun ama. Ayeuna Sabar atuh kelanan nyai. Nyakeun we isukan amare ka itu reka dayeuh. Nya cik atuh sabar heula Salma. Nah ari maneh tak tage tah kitu karasa. Ari numpak nampik teh jadi malikan. Atuh da kurang kumaha Den Santana masa kitu nyaahna. Sakitu katingali gagahna Kasep Naraspati. Pasti moal aya awewe anu nampik, moal aya awewe anu nolak.
Ari nyai atuh wawanianan bet nampik sagala rupa meureun di pikiran mah heueuh. Lebar-lebar nampik ka laki anu sakitu gagahna, sakitu kasep raspatina jaga menak. Mun ambu atos atuh abi teh pugu ge kaduhung ambu. Rumaos abi anu lepat. Gitu cenah, gan otang teh arek ngajakeun we nyusulan Raden Santana. Arek ngabejakeun lamun Neng Salma teh ayeuna mah arek narima we kana panglamarna. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun isu kena bener we. Poe tekan otang teh geus ngajakan si Jamal rek ngajugjug ka dayeuh Sumedang. Geureuleng delman teh kiwari geus ngajauhan lembur Cimanintin. Salila di perjalanan kan otang jeung si Jamal teh dibarengan ku ngalobrol we. Si Jamal anu acannya kana maksud tujuan gan otang sabada lila ngobrol mah jadi apal. Tete lagan otang maksudna datang ka dayeuh teh arek nepungan Raden Santana. Pangna nepungan Raden Santana teh nyata arek ngabejakeun we lamun Neng Salma teh nu tadina nampik kiwari mah arek narima. Puguh we atuh pikeun si Jamal mah jadi kagebegeurewas. Paingan atuh cenah Neng Salma teh sikapna jadi robah. Tah kitu Jamal. Nya dasar si Salma mah. Ari kamari nampik. Ari ayeuna arek narima. Ngagawekeun ka kolote. Malahan mah keukuh kudu disusulan eta Den Santana teh. Janten kitu ku tante juragan. Sumuhun atuh nahannya bet ka nawe ayeuna. Narimana teh sanes teu acana. Oke, nah tiasa kitu teh kumaha eta teh juragan? Nyari pangna ti heula nampik teh lantaran si Salma teh cenah geus boga kikindeuan. Geus boga papajangan, geus paheut batalijang jeung lalaki. Ngan bae acan kanyahoan saha-sahana. Dirusiakeun ku si Salma teh. Ari kadieun geus sababaraha poe sabada nampik eta Den Santana meureun ana dipikir-pikir bener oge. Anjaka lebar kangarana nampik Den Santana anu sakitu gagah kasep Raspati berejeung menak di Sumedang. Nu akhirna mah si Salma teh nangtukeun sikepna leuwih hade narima panglamar ti Den Santana. Cenah lalaki anu jadi pilihanna teh nya acan kajamin. Hiji kajamin bakal didoaan ku kuring jeung si Amu. Kaduana meureunan aya di sahandapeun Den Santana mana kitu oge. Dasar kitu tah si Salma teh. Tiga budak puguh oge jang. Ngadenge kitu kayaan si Jamal teh jadi tagiwur. Jantungna teh maneratuk tutungkulan, pikiranna teh custos kaitu kadieu. Tungtungna ukur ngahulang ngaraga meneng we. Bari jeung sajeroning hatena mangocoblak sorangan. Paingan atuh sikapna ka aing bet robah. Da geuning milih rek narima kana panglamar Raden Santana. Anak itu mah ka aing mah ukur ngulinkeun wungkul, ngulinkeun perasaan. Aya ku tega Neng Salma teh. Kena aing mah ukur badega. Nya ketang aing mah kapan ukur badega. Jauh melamelu lamun dibandingkeun jeung Den Santana mah jauh tanah ka langit. Da ti tadina ge sabenerna mah aing teh nalipak maneh. Nya teu payus jeung pantes ari kudu babarengan sok komo nepikeun ka laki rabi jeung eta Neng Salma mah. Tapi nah atuh bet wak cabalaka boga rasa nu sarua ngajadikeun aing teh gede harapan. Kayak kieu mah aing geus kahakan ku kabohongan cinta. Duh, nyeri ieu hate teh. Tetela berat geuning merangan perasaan mah. Perasaan cinta anu susah pikeun dipangpalerkeunana. Nya, najan aing teh geus diwarah digembleng ku kisaman. Tetela ari dina perak-perakana mah teu sagampang eta geuning meruhkeun ieu perasaan teh. Hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun hese. Ku
kumaha dari geus kieu ya. Tapi kapan ceki saman ge urang teh udah naripakeun kana sakabeh kanyataan. Urasa rumasa kasadaran sadar nya ketang aing mah ukur pangkat badega. Najan nya dina hate teh aya perasaan kaning Salma, tapi da asa pamohalan. Kunaon ari si Ujang kalah ka ngahuleng ieu teh kade tu. Isina berak tangkal. Aduh, punten kan. Mohon abi teh ngalenggut ieu teh puguh ge tunuh. Kade jamaah. Mohon, mangga kan. Gereleng delman teh bekila beki ngajauhan. Teu kacaturkeun di jalanan geus tepi ka wewengkon karaton. Bahasa tepi ka pintu gerbang karaton. Laju we atugan Otang jeung si Jamal teh nepungan eta para ponggawa. Lamun kadatangan teh arek nepungan ka Raden Santana. Dagoan hari dia kan kukuring bakal disusulan. Muhun mangga wartoskeun we kitu. Nu Cimanintin ieu teh juragan Otang. Si ponggawa nu ngajaga pantu gerbang teh teu loba catur laju we atuh gura-giru asup ka jero. Arek nyusulan Santana teu kungsila eta prajurit teh geus datang deui bari nita asup we ka Gan Otang jeung si Jamal. Sok we halabat ka jero. Tos ditungguan ku Den Santana. Nuhun mangga. Ayu ya mah urang asup. Mitra kaum dangu teu tetalangke. Gan Otang jeung si Jamal teh laju we asup ka jero. Malahan mah geus tepi we dijajabkeun ka rohangan anu dipake nungguan ku eta Santana. Kadatangan Gan Otang teh laju dibagiakeun ku Santana. Anu sanyana mah kawas anu geus surti kana maksud jeung tujuanana. Kekenha aya naon ieu teh? Dugi kang ngahajakeun sumbing ka dia mah. Puguh ge ngahaja ieu teh Raden, arek nepungan Raden saperkawis. Sumuhun anu aya hubunganna sareng lamaran teh Nah aku mah kitu ama. Kapan jelas Neng Salma teh parantos nampik jisim abdi. Punten Raden, punten. Ulah dugi ka ewet mana. Kadah ngamalum kapunana. Ayeuna oge puguh ke dasar budak. Kamari alim sasat nampik ka Raden teh. Hari ayeuna kala ka ngajurung-jurung kolot sina nyusul-nyusul. Nya cenah hanjakal kaduhung parantos nampik Raden. Janten panglamar ti jisim abdi teh bade ditampi. Leres pisan. Lamaran Aden teh bade ditampi pun anak teh parantos keresaeun ayeuna mah. Puguh we atuh Santana teh maneh bunga. Bunga amarawata suta bunga anu kagiri-giri teu nyangka. Lamun pelet marong teh tetela geuningan mati. Acan oge diteang ka imahna dibuktikeun tapi teteh lah kaburu datang manten. Teteh lah geuningan mati. Peletin ini Eswari teh bener. Pelet marong ge memang hebat. Memeh ku aing dibuktikeun di tepungan eta si Salma teh. Kabur bapa dan datang ka dieu. Nya cenah rek narima kana panglamar ti aing. Bagja lamun ka kieu mah. Laksana aing teh. Laksana yeuh. Kitu kayaan hate eta Santana teh. Beda deui jeung kayaan si Jamal. Barang diamprokeun jeung eta Santana teh hatena teh mani nyeak atuh panas. Tapi dalah di kumaha da geus kitu kanyataanana. Satekah pola kulunahan perasaanana. Gitu Raden. Begitu na iraha bade sumping deui ka itu. Nya pun anak teh parantos kersaeun. Nya nuhun we atuh arek kitu mah ama. Ari Neng Salma parantos kersaeun mah. Abdi parantos bakal kitu deui. Urang mupuguhkeun we. Sakantena nangtoskeun irah-irahna sumuhun acara pernikahan ama. Ya bener. Urang sakalian we badami. Nya ngarasa kancang nawe salamatan. Ngarah jongjon ari geus pararuguh mah. Mohon mangga ama. Kituna teh eta Santana teh laju we atuh ngalieu ka si Jamal ayeuna mah. Teu kungsi lapo kadenge cacarita. Aya kuring teh poho. Kapan maneh teh Jamal anu gahak kana hadiah saemara? Puguh ge Kanjeng Patih kena nanyakeun. Nah ka mana cenah ari maneh teh eueuh datang ka dieu? Tak kulantaran ayeuna mah kabeneran maneh datang ka dieu.
geura cokot eta hadiah saembara teh. Punten Raden, satadi mah abdi teh ara di sinteing. Margi abi mah estuning bebela kagan otang teu ngarepkeun hadiah. Namun ari kekeh teuing abdi kedah nyanak hadiah mah mangga wae Raden. Ceuk si Jama. Cenah arek dicokot teh hadiah saembara teh hitung-hitung ngabebenjokeun maneh. Alus ari kitu mah. Kukuring kae bakal ditebungkeun jeung Kangjeng Patih. Anu bakal masrahkeun eta hadiah. Mangga Raden, isim abdi mah ngiringan wae. Ama, kumargi kapan ayeuna parantos jelas. Isim abdi teh ditampi ku Neng Salma. Rupina abdi tangtos bakal angkat deui ka Cimanintin, diantos wae di ditu. Nya mangga Raden diantos pisan. So kaitu Jama cokotlah hadiahna. Ngarasa gancang na urang teh mulang diwe. Muhun punten atuh agan. Abdi bade ngabatun heula hadiah. Si Jama teh laju we atuh ditetapkeun ku Raden Santana. Ditepungkeun jeung patih karajaan. Kukuwe pikeun eta patih karajaan Sumedang teh bunga. Tetela geuning cenah ieu jalmana. Anu geus hasil numpes karong kahot teh ngaran si Berebok teh. Patih Jaya Sakti lian dimasrahkeun hadiah. Malahan mah manehna teh nawaran ka si Jama. Kumaha cenah lamun jadi prajurit we di kerajaan Sumedang? Kula ngarasa kataji ku kahebatan maneh Jama. Kumaha? Lamun maneh teh geus jadi we prajurit di dieu, kula bakal diangkat jadi prajurit. Kumaha? Nah, daek maneh teh. Isim abdi kalintang bingahna nganuhunkeun pisan kana panawisanana. Namun kedah diemutan heula ku jisim abdi. Ayeuna abdi teh can tiasa masihan kaputusan. Nah, bat kudu lawa mikir batur mah hayang jadi prajurit teh Jama. Punten wae Gusti Patih. Margi kapan jisim abdi teh sasat enete nuju didamel di Juragan Otang. Abdi panginten kedah wapartos heula ka Juragan Otang. Dina nyana abdi nampi kana eta panawisan ti Kangjeng Patih. Ari kitu mah. Sok gerap kencang tangtukeun kaputusanana. Pokona mah kula bakal dijadikeun prajurit. Kula butuh prajurit anu tangguh. Butuh prajurit pilihan anu hebat. Mohon Gusti. Sakali deui abdi nganuhunkeun pisan kana panawisanana. Samentawis mah abdi teh bade uwi heula wae ka Cimanintin. Mudah-mudahan atuh saparantos aya kaputusanna mah abdi bakal nungkap di ka dieu. Ceuk si Jama laju undur we ti payuneun Patih Jaya Sakti. Kura-giru nepungan deui kan Otang anu geus nungguan. Kumaha Jama? Geus rengse urusan teh. Mohon parantos tepang sareng Juragan Patih. Malihan mah parantos dicanak ieu hadiah saembara teh. Nya syukur ari kitu mah. Hehehe. Nya menang hadiah. Kumaha eta hadiahna teh gede? Susu mohon kan. Geningan sakieu seueurna hadiah teh. Nya. Kuring milu bunga we. Malihan mah lianti masrahkeun ieu hadiah. Juragan Patih ge masihan panawisan. Saurna abdi bade diangkat janten prajurit dieu. Saupami abdi karasa tah kitu kan. Ai. Itu kuatan teh. Syukur atuh kitu mah. Alus Jama. Kumahan hari sanggupan. Ku abdi teu acan ditangtoskeun kumaha kaputusanna. Margi kapan abdi ge sasat nuju damel di juragan. Lain cokot padahal mat. Nya teu nanaon keur digawe di kuring oge pek. Ari aya pagawean anu leuwih hade mah. Mohon juragan, namung abdi teh kedah ngemut heula. Teu acan tiasa masihan kaputusan. Nya. Yang geus hayu atuh ayeuna mah urang mulang. Jeung deui waktuna beak. Heuleuh mitra waktosna geuning cenah parantos nya kapan. Cak heula urang tunda jajara carita mustika careuh bodas dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangannya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar.